wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lampun dipayung simkuring puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumedalkeun alhamdulillahirabbil alamin. Pireh dina ieu waktu simkuring tiasa madet dipayunan ibu miwa sadayana rerencangan kangge ngadugikeun diantara anu dijerna maksiat sareng kaupamian salat. Sekilas shalawat sinama salam mugi salamina dilusurkeun ka panutan alam Nabi anu dipuji nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka budak salah umatna anu insyaallah tuluy patuh kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hormatan simkuring, perkawis dina salat. As-shalatu iman. Man aqamaha faqad aqamani. Wa man hadamaha faqad hadamani. Salat merupakan tiang agama. Cik sahawae ngadegeun salat bade rajal mabuga agama. Jeung sahawae anu teu ngadegeun salat bade rajal mabuga agama. Salat merupakan kewajiban urang salaku umat muslim. Nah, geus dipigawe eta kewajiban. Lihat di bentuk komunikasi urang jeung Gusti Allah. Salat oge bisa nganggeun pribadi. Tapi manglebarkeun. Masih loba jalma anu ngaremekeun pakat teu ngadegeun salat. Sakumaha pidawuan Allah Subhanahu wa taala nuartina pambatas antara jalma muslim musyrik sarta kafakiran nyaeta ninggalkeun salat. Hadirin hormatan simkuring, aya tilu perkawis anu nyebabkeun jalma ngaremekeun bahkan teu ngadegeun salat. Kahiji imana anu turun, kadua kurangna ilmu, jeung katilu teu nyaho kana kautamian salat. Da atuh lamun anjeunna nyaho kana kautamian salat mah anjeunna ge moal kersa ninggalkeun eta kewajiban. Sakumaha pidawuan Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Ankabut ayat 45 nyaeta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nuhartosna ieu baca ku anjeun Al-Qur'an geus diturunkeun ka Nabi Muhammad jeung adegeun salat saenyana salat teh ngadegak kapagawean urang tina keji jeung mungkar jeung pikanyaho nginget Allah atau salat leuwih gede jeung leuwih utama dibanding ibadah lain. Allah Maha mengingat naon urang digawe. Ukituna jalmi ngingat diri urang tina tilu perkara tadi renungkeun dina jero hate. Lamun urang ngamat salat ngan saukur pangeuresan, aku urang bakal rusuhan ngalaksanakeunana. Lamun urang nganggap salat ngan saukur kewajiban, urang moal bisa ngarasakeun aya nikmat Allah dina salat eta. Anggap salat tempatna panghade-hadena urang sesan percape ka Gusti Allah. Anggap salat teh kayangna urang tina ngamantar cita-cita. Bayangkeun pas momen Allahu Akbar Allahu Akbar Allah mengupaya tikeun ngajak urang manggideun. Bayangkeun pas urang takbir Allahu Akbar Allah ngandung sabari samburan seri anu nanakeun bangga ka hamba. Bayangkeun pas urang ruku Allah nahan awak urang sapal urang mimpi. Bayangkeun pas urang sujud Allah musapan mastaka urang sabari nahan. Kuring deudeuh ka anjeun Tuhan hamba kuring. Bayangkeun pas urang di antara dua sujud Allah ngandeg gagah sabari ngucap kuring moal ngantek ka jalma anu ngaganggu hamba kuring. Bayangkeun pas urang salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah ngajawab salam. Sambes eta urang bakal ngarasa jadi jalma paling bersih. Masya Allah, segitu gedena nikmat salat. Tapi naha urang sok ngomongkeun eta kewajiban. Kapan anu butuh teh urang sanes? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ya Allah, siang wengi abdi ngalalekeun parentan ti anjeun. Kalalekeun nikmat dunia.
Ya Allah, hapunten abdi sadayana. Hirup jauh tina rahmat anjeun. Entong anjeun mawa nyawa dina jasad saajan sadayana tobat. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur, kapunten bilih aya catur ngalantur aya masa nu teu liusan kata krama. Mugi sadayana jembar hapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.